Aduh, ayah ngadadak galak tuh beda ya. Prung. Lengitan bison kemana bison bawa ya kapo ini ya iya 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 tepang mungkarang di pasimpangan aduh solenda tepung adui wale harita manggung rayaku mondon lagu abah perata maraca desa ratna amplop biru ngimpik-ngimpik na cilaka lamun digugup tuh disangka amplop biru kaliwat uing pak jengtre namanya kaya diri hayang aseri jero ati ngarasaan meradei panuningan ngabima tos rumah tangga tepang katilu Dinda Mayu ngeprong tadi hajar sarua boga dulur di ditu leuwih bebas manehna wani ngarayu kempik-kempik na cilaka lamun digugu teu disangka gara-gara amplop biru unggah poe tara getara mamayu di walaran seratna memang teparadu di walaran dia manehna bendung istighfar ade mah tos reueing cup tepung munggarang di pasimpangan tepung adei harita manggung rayaku mondot lagu abah perata panasaran maraca diserat amplop biru cilaka lamun digugu teu disangki kanggo abdi jeung trinaman miarap kaya diri rasaan ngora deui manwaninga aya Petru tos rumah tangga tepang katilu Dinda Mayu ngemprong teu dihajar sarua boga dulu di ditu papayuna amplop biru munggah poe dahara getara mamayu di walaran seratna memang teparadu di walaran sok sieun manehna bendung kapayunan duh rengkat manehna asaka hayang kacipta imut manehna dang ada leung kubageurna munaker ngambek pantak mineng samerutna
Moneker bager mantak minang ku bagerna abah porana deui mantak melang aduh mantak minang mantak songong tambah bongong estu tayangan apa poratna kaciwana mantak sono nampak bogong apa poratna panasaran maraca mau benang Pak Haji karya ngebagera di Sihilia mau benangan digunta ganti najan ukur sederhana abah porana hidung oge mantak minum during kang manehna maju su mantak kecitra duh imut paneta kepayuna moneker ngambek mantak nino saperutna moneker bager dengadele ku bagerna mantak melang aduh mantak mineng nama bogong apa orang tadi mau benang Pak Haji usul di sisi lihat mau benangan digunta ganti najan ukuran sederhana nineng oke mantak nineng kembang anggrek ulang modal cacas atik narang pulang basah kuring nyawa apa porata hiji kembang Jepang kembang angkring pulang ayah utun ayah kaenakan gora di patamana ayah basah kuringnya nyawa hiji kembang amonungi Jepang apa porta samar-samar etama ukuran ciptaan abah porata baca kuri bernyawa di keanggangan Paji usup nganu mana Paji usup dari bangunungin Jepang kembang anggrek ulang Paji usup dari depan mana apa porta basah kuring nyawa hiji kembang amonungi Jepang kembang abah porana angkring pulang ayah utun poda saja sate nanang pulang ayah utun basah ayah utun kuring nyawa abah porana hiji kembang bangunungi Jepang samar-samar etama ukuran ciptaan basa kuring kerenyawang hati keanggangan ayah utun anggrek pulang ayah nu ngancing dina impian apa porana deui kapayunan samar-samar etama ukuran ciptaan
Kagerengan bebeja resep seni suara seni Sunda Lumekang la 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 Ayah Petruk Indo Barat orang kedah ikhtiar ninggal sinden lumarani ngalang kedah abang pereta nangaliri ayah foto sokomo lamun akan takdir usinden mah usinden anu lalakir apa pertang lamun ayah hiburan wako rek menta Pak Haji Yusuf lalaguan Bapak Yusuf hantu boga Yusuf terjajang Abah Korantala panasara paracang kapayunan Pak Yusuf ninggal sinden umarani ngalah gedang langaliri apa Abah Korantala lamun akan taksir usinden anu lalecir lain atuh ngeraku batur jadi omong buka lembur ucapan sapi wir hiji peda abdi jadi randa deui abdi ngarasa dengarati lain teu percaya diri segala rupa tos bukti Pak Haji Yusuf deui pangarasa Gusti tilu kali jadi ngandeng pengalaman rupa kabetaya nu sarua ukurnya mimitina mending jadi randa deui Abah Koranta deui jadi randa tilu kali jangan tibatan nyeri rumah tangga sekahati jangan tibatan imang-imang capek hati mau dipikir mendingan jadi randa baik rasikona Abah Koranta dipikir sejam awewe nu penting mah asal bisa senang hati mendingan jadi randa deui sanaya nu nyenangkeun malah mendingan bebas lengoh teu aya rintangan rasikona rek moal dilayanan Abah Koranta deui pengalaman rupa kabetaya nu sarua aya Petru ukurnya mimitina mending jadi randa deui jadi randa tiluka Pak Yusuf jangan tibatang sebako dinya nyeri Pak Yusuf ima kaharati Pak Yusuf saradan sorodon salasan soroson tarik kalah ngaliri dipondong kalah ngapedong aya Petruk tinggalin zaman sarana sorodon salasan soroson dipondong kalah ngapedong kalah ngaliri bos atok tinggalin zaman
Bos Imar Jatiluhur. Pira nyeledeng Bos Imar Jatiluhur. legit Pak Yusuf. loba nu tigit Pak Yusuf. untung aya Petruk Bos Imar. loba nu untung Bos Imar. aya Petruk deui papayunang aya Petruk Iya. anu mana Iya. aya Petruk anu bageus anu mana ulah jongjona teuing abah porta abi longokan seminggu duweni abi teh kasepian ulah jongjona teuing aya Petruk urang kudu eli Abah Porta kan di dunia urang umpara ai kamu langgeng selawasna aya nu ngarencangan aya Petruk Indo Barat pulang gulingan sorangan tiris saya nu ngekepan teng boro-boro nu musapan Mak Bos Atok ngiring kaul deui sareng Bos Imar Bos